Raden Arya Balagendir unggah ka papanggungan rajeng wae ngadeheus ama sadaya-daya putra geuningan teu tiasa aya nu ngelehkeun piraku atuh kudu nikah ka salaku adik Kangjeng Raja teu tiasa ngawal margi bingung teu tiasa ngawaler patarosan atanapi ngadugikeun ka mana nya teu lami di dinya janirat tangi dadak sakala jalmi riweuh anu nongton pada tijolongjong sadayana margi aya aleutan anu sumping nyatana anu ngiring ngabring-ngabring ieu jajaka anu susumar Arya Balagendir ulah waka sombong anjeun kaula anu bakal migarwa nyatana Dewi Lisawati jeung Dewi Kuarsama dagoan kula ieu aya tamu ieu papayun-payun hiji jajaka anu kasep ngelempereng koneng diabring ku sadaya pasukan dugi ka ampir riweuh anu ngawarung ogenan ampir amruk margi sumpingna teh rusuh pisan